drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Alhamdulillahnya ya akhirnya seblak bunda teh buka ya seblak bunda menyok. Menihes tehnya iya dengan pembalut anu 50 cm. Nih di warung iya di warung itu nya. Hah? Eta si bunda kenaon? Bunda? Aduh, abang bukan maksud bunda. Kenaon eta bunda? Bu Erna, iya bunda teh keur prepare apaan bunda teh jualan seblak Bu Erna teh. Oh, gitu eta teh. Nih hebat pisannya ieu wanita karir. Yang pasti atuh Bu Erna apanya? Bunda mah ieu teh wanita superwoman. Maknya superwoman totol cing atuh panggilkeun Bu Erna hiji ya. Salahnya Bu Erna ieu bunda teh can angus beberesna. Sabar dulu sebentar. Wayah kieu teh mana cenahnya tukang paket. Aduh cicing Pikri. Si Pikri karuan can dahar jadi we mama Neng di dahar heula atuh urang tianganna tukang paketna. Sabarnya ieu Pikri. Har si bunda. Bunda, keur naon eta teh bunda? Heula kenen teh bunda ieu teh. Bu Erna geus lapar teh kuat ieu can tuang. Nya, ada can tuang mah atuh Erna tong warang ngam sablak. Yo, bisi seul angen. Aman atuh bunda Ibu Erna mah. Lamun si Elsa mah nya teuing seul angen we meureun. Oh, geus mulai dagang ya teh bunda. Menyot, alhamdulillah Neng teh day one jualan seblak. Hare Bu Erna geuning. Aya ieu mah Neng, kumaha gosip anyar teh? Ieu mah nih kana gosip wae teh juga tuh ini teh maneh. Apaan eta teh bumbu-bumbu kehidupan atuh Mama Neng, tanpa gosip mah nya hidup pun hampa. Teu balik Bu Erna mah. Cing atuh bunda mana ieu teh seblak teh? Kalanya Mama Neng, bunda teh can beres ieu. Naon ngaranna teh? Beberesna kala. Bunda teh karek inget, mana bumbuна kalanya? Kalau ieu kumaha ngalawatna? Aduh. Punten ibu-ibu, punten pisan ya, punten. Si gede mah teu balik jualan tehnya. Teuing nya si bunda mi teu bener pisan. Yo Bu Erna teh keur ngidam eta yang seblak. Alah, nu bener eta Bu Erna keur ngeusi ieu. Aduh, mun alhamdulillah pantesan we ditinggal ku Mama Neng teh eta beuteung rada gede saeutik. Ngeusi naon Mama Neng ieu mah bucitreuk we beuteungna katinggal gede. Paling Bu Erna ge keur head atuh keur min. Oh, gitu. Panya teh keur ngeusi Bu Erna. Ibu-ibu, gaulannya yo, bunda teh poho nyimpen kata di mana? Menyok kalanya. Ieu mah begitu balik we si bunda. Aya we nya si bunda. Mama Neng ninggal ieu teh siratna. Henteu Bu Erna geus sababaraha poe ge nya. Mama Neng meda asa teh ningali siratna. Gawe meureun. Emang naon ieu teh? Ieu Mama Neng, Bu Erna teh dek nagih hutang ka siratna. Hutang naon ieu teh Bu Erna? Eta Mama Neng, hutang urut ieu. Urut kawin eta jeung si Deden Cangkurileung. Apaan? Manehna teh kawin teh minjem duit ka Bu Erna eta teh. Har, can dibayarkan wae eta teh. Acan ya eta Mama Neng. Ngomong namanya cenah kapan kamari ku Bu Erna tadi tagih. Engke cenah geus gajian tapi unggal gajian teh nya. Mun ku Bu Erna ditang teh, eueuh eta di mana teh? Teuing ka mana tah? Nyumput meureun eta Bu Erna mata eueuh oge. Tinggal anu nginjemna saha? Siratna? Ya siratna atuh Mama Neng. Tapi jeung si Deden Cangkurileungna nginjemna teh. Ari siratna harare semer mah tagih we eta ka si Deden Cangkurileung atuh. Ditagih kumaha Mama Neng eta teh? Apaan maot si Deden Cangkurileung teh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh bener eta teh Bu Erna. Nah jeung moal sagala eta si Deden Cangkurileung. Nah geus waktuna we atuh Mama Neng. Ai umur mah saha nu apal ieu? Heuh maksudna kunaon eta maotna gering? Bu Erna ge kurang apal ieu teh Mama Neng. Apaan si Usep anu kadituna teh pas kaditu teh nya. Eueuh cenah si Deden teh maot bejana teh. Kosong kontrakanna oge. Emang eta ku si Usep teh ditanyakeun gitu maotna kunaon? Henteu nya eta Mama Neng apa sorangan atuh lalaki mah tara loba basa-basi to the point we langsung. Geus ngomong teh geus balik ka si Usep lieur aing mah. Heueuh oge nya Bu Erna. Terus kumaha atuh eta teh hutangna si Deden Cangkurileung teh? Nya hutang mah jadi hutang siratna we atuh Mama Neng. Apaan duaan basa eta nginjeumna oge. Menyo saha anu ieu teh? Sok riweuh nya si bunda ngapanggih can katel teh? Menyo. Kala Mama Neng acannya sabar dulu sebentar ya. Tungguin heula. Si bunda misuk aya-aya wae nya itaeun teh kerengan katel ge meni hayang ngiluan ngegosip. Urang mangke heula teh lah katel. Hei. Heueuh nya dasar si bunda. Terus eta siratna teh minjem sabaraha duit ka Bu Erna teh? Sabaraha nya Mama Neng? Oh, Bu Erna teh aya ban kana 15 jutaan mah. Hei. Yuk. Alah,
kuat kalau bakitunya eta nginjem duit siratna padahal mah ada siratna teh hajatna teh asa teu rameannya ukur di masjid hungkul tapi eta nginjem buat gede kitu Bu Erna teka arti ku Bu Erna ge mama neng nginjem duit 15 jutanya tapi hajat ku leuletikan nih lieur eta siratna tapi nanya ku Bu Erna teh diinjemkeun eta duit ka siratna nya meureun mangkaninya mama neng ku Bu Erna teh eta duit dipake kitu milan program bayi tabung apan atuh Bu Erna teh nya hayang boga budak ge geus kawin lacan boga budak teh da hayang Bu Erna oge ku tabung gas atuh Bu Erna menyo bunda teu balik pisan maknya ku tabung gas ai taeun teh atuh meureun ke teh meureun budak Bu Erna teh warna hejo jiga gas LPG nah jeung mawa kompor sagala ieu teh lain neangan katel alah heueuh nah mau kompor ieu bunda teh bawa menyo kalau nya ya mah geus teu bener. Hayu Bu Erna mama neng ti payunnya. Hayu. Duh. Di ka mana tuh ieu teh mama neng? Di nonton si Gopi ieu mama neng teh Bu Erna. Hayu Mana si Pikri teh nya? Pikri. Mana cenanya? Meni beuki-beuki teh nya eta mama neng ka si Gopi. Geus Bu Erna ge balik ya. Nih lila si bunda. Aduh. Mana nya kateh teh? Ieu geuning mun nya kapangi geuning di dinya tata di tah. Nya. Ibu-ibu, yuk. Kemana ya mama neng Bu Erna nya? Arenet kan menya terbalik pisan. Sanse Mary Otra Boneo Sram Sri Toto Boneo non sih Boneo Yasmin, ada do kieu teh naon ngaranna? eyeliner Simrit Tritio Eyeliner, berarti jang mata merenya ieu mah. Aduh. Lamun iya naon ieu warna-warni kieu anu buricak burinong. kata mah shadow atuh neng buat mewarnai mata Gitu. Ari ieu naon min? bulu mata atau eta mah neng menit apa kamu kan kitu patut oge Ya kan neng mah polos atuh min gak suka make up. Kan ini juga make up punya kamu. Kayaknya cuma neng aja deh ya di dunia ini yang gak suka make up, cewek tomboy gitu. di meni pick me banget deh haroream Pan neng teh nurutan anu dina TikTok geuning anu emang anu ngaranna teh apa cuman aku nu kalari itu geuning. nu kitu diturutan meni eueuh manfaatna Min, neng punya pertanyaan buat Jasmine. meni loba nanya deh kamu jika family 100 wae ada gak ada Kau mah ketinggalan pisan sekolah jotipina teh. Ari ieu nya Min, bulu mata terbuatnya dari naonnya? Neng meni sangat penasaran begini. ya tinu bulu mata jelema atuh neng Lu benar dari kamu Jasmine. Jadi ieu teh nya bulu mata jelema gitu dicabutan tina panon hiji-hiji terus ditempelkeun di dieu. ya ting oge sih Yai, kamu mah meni tebalik pisan Jasmine. Tapi kamu pernah mikir teh sih Min, lalu misalkan kitunya si bulu mata teh terbuat dari bulu keleh. Kumaha ieu? Ambeuna bau merenya kita panonna teh jadi bau hanggu. ya ente atuh neng kecuali terbuatna dari bulu bool tah eta kakara Bau. lain pingsan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ieu keluarga-warganya itu sebelah bunda sudah bukanya. Anak-anak segera malali menya. Sebelah bunda warung sebelah bunda menya. Mangga. Jasmine, neng let's go. Aduh. here Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan ya bunda ada orang sebelah. Cing payu cing ludes. Amin. Bunda neng mali. Sok neng mangga dia jajan. Jasmine juga mau Sok jara naon ya bunda sagala aya ieu mah pokona mah. Jajan naonnya? Jasmine kamu ada kembali naon? kalau karadok vastreng ada nggak bunda Nya aya tuh Jasmine pasti ada di bunda mah. yang 5.000-an aja aku mah bunda Neng mah mau ini aja bunda seblak tapi 5.000-an sama nyemek bisa? Bisa neng. di mending ngerakeun jajan seblak cuma 5.000 Nyoba we Jasmine atau udah bisa cek si bunda oge. Iya lah dana bade sakumaha ieu teh. Jasmine mau pedas sih pedas aja Neng mah yang anu ladanya bunda anu lada hot meletot gitu. Nya siap ku bunda dijeunkeun heula nya sok. Sarali kala berani tuh calik sok nya. Sabar tungguan. Ya bunda, satu Jasmine diuk mana teh lenangtung we. iya meni riweuh Meni wangi kieu nyamin sebelakna ih. Mi teu sabar deh neng.
Iya ini. Nanti aku nyobainnya sebelah kamu. Dih, masaan cenah meuli lain minta. Dih, meni fleet pisan amit dah si kopet. Iya tuh ya boleh meni tong punung Jasmine. Tapi inya si Bunawan di bager pisan sebelah eta bisa 5.000. Nih, kamu ngomongin batur teh hareupeun jelemana tamu. Daripada tukangun. Tapi ya juga sih. Ya Nuneng. Makasih Bunda. Wow, Bunda nih loba-loba ting eta seblak teh 5.000 nih banyak gini. Pasti ngeun ada ya Bun. Manya, yang pasti atuh Neng kan karena kayak seblak Bunda. Jadi pasti enak. Manya, kalanya ieu Bunda nyeunkeun anu Jasmine. Enak banget seblak Bunda ahmanya. Ladak nih. Neng, aku minta dia kayaknya enak banget deh itu. Ya. Thank you. Kita cobain nih seblak Bunda. Enak nih. Kenapa enak banget, Neng? Meskipun cuma kerupuk sama mie, tapi ini enak banget loh. Tapi ada topping yang lain ya? Bunda, nanti mah tambahin atau toppingnya entong kerupuk hungkul jeung mie. Siap Neng, kayak ku Bunda ditambahan deh topping sok. Ada request topping naon ieu teh? Neng mah yang request ieu Bunda. Nuhun teh sisi pudan jeung aya sayuran atau Bunda beh lancar pencernaan. Kalau Jasmine sih pengennya kepiting Alaska ya Bunda yang gede gini, yang cangkangnya, yang capitnya tuh gede. Jasmine, kamu mah request kepiting Alaska geura mahal eta mah Jasmine meni. Juga orang kaya wae kamu hayang kepiting Alaska. Ya bae aku mah mampu atuh mungkin aku mah loba duit mah aku gawe di Taiwan. Tapi Bunda anu teu mampu eta Jasmine manya nya satunya ieu Bunda nyieunkeun ieu anu Jasmine nya pesanan Jasmine. Tunggu nya sekedap. Enak orang nyon karedok spesial ala Bunda manya. Berarti nya euy. Nah segitu euy. Pertamanya bumbu cikur. Manya ketebal lagi gede tuh curuna. Neng, nah si Bunda mah kayak gitu masa karedok teh ya? Ya kan atuh iya mah Jasmine karedok versi si Bunda. Jadi ini masih Bunda berarti. Oh. Angin oi. Saya juga debus Jasmine nggak ada daun. Jasmine, pesanan Jasmine pas reng karedok manya. Makasih banget Bunda. Wow, so very ini ya fancy ya. Ini sangat-sangat mahal looknya. Kita cobain dulu. Selalu enak. Bunda jualan apa ini? Ica, iya Bunda teh jualan seblak, bade meser. Bade 10.000 tiasa Bunda. Ya artosna. Meni gaya gitu, Ica kamu jajan seblak eta 10.000. Kadang nganjuk. Nyanda tuh minta Ica ge bawa duit tuh. Loba kan. Aduh Ica, tak acan aya pulangan. Iya Bunda teh, namanya ge dasar ya ge can dibalayar. Nya. Oh, gitunya Bunda. Ya udah atuh seblaknya 50.000-an aja. Nya, ka atunya aya Bunda jeun teh salah eta teh Ica, kamu dek meuli seblak 50.000-an. Neng tidak salah mendengar ini teh. Enggak Neng, kamu nggak salah dengar. Ica emang lagi banyak uang sekarang teh. Dih, meni duit bansos gila bagaya pisan mana mah Ica, dasar koneng. Mana cenanya tukang paketnya can datang wae. Karunya si pikir kan tuang. Alhamdulillahnya, ayo. Alhamdulillahnya, ayo. Akhirnya gitu seblak Dek. Ini masih pakai gelas kasih mah Bunda. Ayo buka lompat. Ayo pada lompat. Goblok siapa kayak gitu itu di
Bade bunda mau 10.000 bisa. Nonton si Gop. Oh, di bawahnya. Punya. Kalau akunya aja. Ayo bahasa yang bunda. Punya bunda kan jadi hayang. Ya.